Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasapun Priscilia Putri Alpia panimpun ti SMK hiji Karawang sejam midangkeun sajak anu judulna Soekarno. Sang Putra Fajar. Dinten Kemis dina wanci Janari ping genep kasih genep saabad langkung nuka sorang kota pahlawan nu jadi saksi babarna putra sang priai ti ibuna Putri Brahmana. Guling gisah mana rahayatna tunggara bedaya tuala kaya ngajarit maratan langit ngoceak maratan jagat kupolahna soldadu Walanda ngabela lemah cai topati pegat nyawa pikeun ngahontal cita-cita. Cita-cita lain saukur impenan, lain saukur kahayang, lain saukur paninengan. Tapi cita-cita nu nyata, nu pinuh ku kawani, nu pinuh ku pangorbanan. Nitih kana wanci, cunduk kana mangsana. Anjeun miang kemulang deui. Najan anjeun tos mulih ka jati mulang ka asal gentra sumanget jihad anjeun ka patri dina ati ngagurat dina sanubari impian jaga nyieun bakti nya ka Gusti nyieun bukti jang ka negeri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.